Pangyodolkeun carangka. Oh, nangkanya. Oh, anjir nangka teh euy. Letik-letik geus buah. Halus ieu nangka euy. Super nangka teh lain gitu nangka montong mah. Lain ngomong ke nangka, pangyodolkeun carangka. Arek ngawadahan jukut ye. Ngayang tuh. Oh, komo hayang mana? Make dibikeun oh. Aing kacipta euy eta euy mun di eta mun digudeg euy mulus rahayu. Yo, lain nawara nangka pangyodolkeun carangka arek ngawadahan jukut meni ngayang ye teh bala tuh. Oh, alah oh kada tuh rek di alam mang eman oh dah hese nya bari jukut mah. Kan ku urang rek di alam. Montong ngalah nangka ieu mah nangka mantong lain nawara nangka urang mangawadahan jukut ye. Meni ngayang ti dieu. Kan rek di alanya hayang pisan. Montong bedegong teh nangka teh watis pukul nu batur ieu mah nu batur nu tatangga ieu teh nangka teh. Wah, nu kitu-kitu we make kudu make tangga tuh. Ngalah sakitu mah teu kudu make tangga mah. Lain nawara nangka lain nawara nangka tuh pangyodolkeun carangka bieu ge. Oh, eta nangka. Urang butuh kan we aya dibikeun mah. Eta mah urang angeun, urang ala. Engke dibere ka ditunya kan urang. Montong nam ah. Bedegong nangka nu tatangga geus pukul.